batur ngaler ngabri ngaler batur pre milu pre rok coba tuh tinggal gitu poe kahiju teu asup nya poe kadua maju poe katilu tambah maju akhirna mah dina maleman Lailatul Qadar jalma anu biasa tukang ibadah tukang salat dina sapopoe nyekumanya paingan yo nya nu beunghar angger eta nu meunang bantuan angger eta nu balaksa kangger eta naon sababna nah balik deui ka diri urang kurang ibadahna urang teu ngudag-ngudag Lailatul Qadar coba lamun kurang diudag Lailatul Qadar mah insyaallah ya benang diijabah ku Gusti Allah dicumbonan ku Gusti Allah hayang mobil kop mobilna hayang motor kop motorna aya nu mere ujug-ujug wae ya motor abi tos 3 mani bosan nganggena mangga masihan bade milih nu mana bade Nimek bade Aerox bade naon ya pasti itu munggu Allah mah teu hese kari urang minta ka Gusti aya nu dongkap pajarkeun hayang Nimek mangga tapi syaratna sasihanana teu kabit emotkeun geus lah teu biting tah emotkeun waktos ijabah teh terutama dina malam Lailatul Qadar geus hese Lailatul Qadar mah urang mah mungkin ngudagna nya da ibadahna oge kitu ibadahna oge tamboler ayeuna mah urang udag zauful laili nya tengah peuting hudang teu urang tengah peuting kadang-kadang lajen urang oge da hayang kaca iman aya laguna oge lain kumaha tengah peuting kuringnya itu urang kaca ihararese da keung teh nya bagus eta geus teu kahon teh kurang da tiris jeung keung urang udag nya saparantosna urang salat anu 5 waktu kade ulah lekum deregdeg da urang teh boga kahayang heueuh pan salat oge ngadoa lain manya kudu ngadoa deui ulah salah ari salat mah doa ibadah anu parantos disareatkeun nya teu beunah hanteu ari ngadoa ieu mah maksudna doa ikhtiar doa kabutuh doa kabutuh dilakukeun di luar salat nya kitu tak usahakeun Lailatul Qadar kurang teu kaudag tengah peuting da hese nyaring sok tah urang lakukeun ngadoa dina saparantosna salat ulah lekum dereg ulah lekum torolong alhamdulillah ari berjamaah mah bu doa teh dipingpin urang tinggal ngaaminan teu capek ngan engke di akhir tinggal nambahan kahayang urang hayang naon sebutkeun atawa titahkeun wae ka imamna imam tambihan doana khusus kanggo abdi itu minta ka imam ayeuna jamaah 20 urang sarua boga paminta anu beda-beda imam teh nambahan doa teh khususon kanggo bapak anu ijabah doana khusus kajin sok wae ngan syaratna oh ya orang nih bu hei urang ngagunakeun tanaga batur teu kesangna teu di pupus atuh kesangna teu dielap teu ideng
Geus lah ka mana wae tamat teu langkungnya. Terus naon deui? Seueur Bu nya upami dibahas ayeuna ieu waktos ijabah sadayana aya 38 moal beres sabanding eta keresek geus diantrikeun berarti ditaheureun aduh Gusti Allah tah imutkeun nya emutkeun geus eta teu bisa ku urang dilakukeun nya geus lah nalika urang rek sare Bu terakhir ya bongan lah geus ditah eureun nalika urang rek sare Allah masih kene mere kasempatan pikeun urang ngadoa ngan aya syarat Bu nya dina nalika urang rek sare urang kudu bersih tina hadas. Nah hadas ageng lain hadas eta cepil ka mana wae kana urusan hadas deui hadas ageng ngatan nabi hadas alit jadi diusahakeun di mana urang bade kulem teh urang abdas teras ngadoa ka Gusti Allah sak urang ngadoa ka Gusti Allah ti kumaha doana bade kulem kaos budak TK wae kaos budak TK wae cenah urang teh nya nya sok mangga diaos al-waqiah mulukeug nya paling banterna nya geus kulku jeung palak binasangkan nu urang diijabah wallahu a'lam bissawab. Para wargi sepuh sadayana urang cekapkeun sakitu wae pamugi-mugi aya mangpaatna khususna kanggo abdi atau umumna kanggo wargi sepuh sadayana. Sareng hapunten bili dina mang maoskeun ayat mang maoskeun hadis aya lepat harokatna oge aya lepat maknana tawa kirang merna maknana atanapi sifatna mapagahan ngawurukan pribados nuhunkeun ditawakuf anu saageng-agengna mangga ieu pangaosan orang sami-sami tutup wae kalawan aosan surat wal asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.